Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah. Perputaran waktu teh teu karasa ternyata horeng urang geus aya di penghujung bulan Jumadil Akhir. Utang hitung tanggal hiji Rajabna jatuh pada hari Selasa 10 derajat luhur poe Salasa. Ku hari Minggu Senin Salasa nanaon di bulan Rajab kakuduan kamistian ti Gusti Allah ngan ngabejaan be tanggal hiji Rajab adalah poe Salasa sakitu doang di jero bulan Rajab baheula 14 abad anu silam aya kajadian terhadap junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni Isra wal Mi'raj. Kejadian anu hese dicaritakeun. Kejadian anu hese kurang dipikiranana sebab eta mangalengkah tina alam kasat atuh hese nyaritakeun pindah alam. Kejadianana di jero bulan Rajab mantap bulan Rajab teh disebut Syahrullah Kerwa Syaban Syahri Cakangjing bulan kula ke Ramadan Syahru Ummati. Jadi orang menghadapi bulan Allah Syahru julukan anak. Kiai lamun hayang rada ngabersihan awak di bulan Rajab kumaha ibadahna ngunci maneh di jero kamar ulah keluar dahar ulah minum ulah mandi ulah moal kudu sabulan 3 poe ge buka awang geus innalillahi ngabersihan awak lain kudu di bulan Rajab bae. Terus unggal bulan, unggal minggu, unggal poe ngabersihan awak mah sakadar ngabersihan kokotor zahir mah gampang. Kena tai kotok rinso. Kena kotoran-kotoran umbah gampang mah. Tapi nu hese ge ieu ngabersihan batin, ngabersihan nafsu. Ya Allah ya Rabb. Ya hese lagi lain hese beneran. Urang cicing dihareupeun imah atawa di sisi jalan. Haju nempo awewe susuna rada gede kan tuh muka deh saeutik luhurna. Ya Allah ya Rabb putih deh aduh denok deh tak eta nu boga susunya anak kunaon ari nu endut-endutan hate Haji Pendi pan goblok susu batur tapi nyut-nyutan hate urang. Tah eta ngaranna nafsu. Tuh kan batur nu boga susu, batur nu mamawa susu, batur nu ngurusan susu,
urang anu ndut-ndutan eta nafsu tah ngaranna hajinya nukang lempang eplok cendol Masya Allah baik ya mah tah nyana nu lempang urang anu napas ngos-ngosan tah eta nafsu ngaranna nu kos kitu mun hayang nyaho tah jahe tah ngabersihan eta nu hese ngabersihan eta tanu hese supaya lamun aya awewe rek listrik henteu liwat di hareupeun urang okos kadal liwat biasa bae nyana lempang eplok cendol biasa bae tah supaya datang kadinya tah hirup teh urang keur cicing di hareupeun imah atawa di sisi jalan aya mobil beuh heran lampuna nongtot waduh ieu beda jeung LGX ieu mah ya LGX mah BPKB-an Masya Allah tinggal dibawa ke Madura betimbang ieu mah kan bagus kurang teh timbul sepamat sekurang sebara duit data mobil ya Allah tah mobil du liwat hate urang nu ngerenyed eta nafsu kitu eta mah nafsu mah Masya Allah karim urang keur liwat aya jelema aju nyana liwat barang liwat ka urang ngajebian nyiduh aduh tih urang marah eta nafsu teu puguh teu karuh mun dijabar-jabarkeun sakumaha penjabaran ulama-ulama ahli batin nafsu teh ambalayah mantak diatur miceuna nafsu tina ria tina ujug tidak takabur aya aturan-aturanana hiji-hiji sanapsu etalah ngaranna toriko taha ieu nafsu-nafsu urang lamun henteu diarahan atuh moal aya ngilaheun ibadah urang makan ku nafsu kaajak ku batur ibadah urang mah ku sebab hajuna berjamaah urang osok ditarungguan ku jelema hebat jasa ngarasa urang hebat nafsu ibadah teh urang teh osok aya anu nararanya urang di ka masjid teh senang perasaan nafsu wah ibadah teh penting betul lah jelema sorangan tahajud jam 2 maca sholawat sugan be warung ye rada maju nafsu ieu teh kulantaran lalajangan bae leja hayang boga pamajikan teh urang ngawirid bae ka Allah itu ada asyara kaukaba eta mah nafsu jurig malah mantap tah nafsu teu diarahan kumaha urang dakwah Islamiyah bae atuh di bulan Maulid bulan Rajab abah syiar teh luhur atuh mangga bae tapi lamun teh dibere amplop hareup ngajang hilek nafsu wah kesambalaya eueun nyebut kiai bagi hareudang goblok sia teh pan aing geus kebal jadi kiai urang ju mamang sia menanya ka aing teh mang haji dia mang haji kos tukang toge bae kiai atuh nafsu hayang dikiaikeun eta urang mun dijabarkeun ambalaya ya Allah ya Rabbi nafsu aslina ruh urang makan ti Allah wa dafaqtu fihim min ruhi
teh hayangan dikitu-kitu hiji we hayangna ka Allah. Kolbu urang teh kolbu urang kudu dibersihan sebab cek Allah moal aya nu mahi deuk muateun aing langit 7 lapis langit bumi 7 lapis bumi moal mahi deuk muateun aing cek Gusti Allah kecuali di qalbul mukmin di hati orang mukmin. Hati orang mukmin mah bisa ngasupkeun rasa lain Allah na rasa Allah. Oh asup ka maha agungan Allah, maha kawasa Allah, maha kersa Allah jeung maha sagala-galana Allah. Karasa rasa karasa aya Gusti teh Allah aya di qalbu urang. Nu badak khusus salat lantaran karasa aya Allah, karasa lain Allah na aya di qalbu urang. Rarasaan kos urang bogoh ka hiji awewe urang Cikupang ngaranna Sarwiti. Tah eta teh kan karasa atuh Sarwiti mah di Cikupang kan rarasaan di dieu aya. Aduh masyaallah. Udang hees ge langsung wit di mana di kau. Tah eta rasa ya. Nah, hayang supaya karasa kehadiran Gusti Allah teh ieu urang ngararaji kieu digerakkeun ku Gusti Allah ngaji teh ieu teh nang Allah deuk diwauhkeun ka Allah ku Allah bentak tenang ngajina geneangan tempat anu kira-kira bakal teu kanyahoan ku batur bari ngaroko bae di luar. Wah lain ngaji mah kos gitu menyayomkeun guru. Los guru gocoprak bae aing ngaroko sia-sia. Cak nu ngaroko sia, teu mah sia mah sial. Nah, ieu nafsu. Lamun eueuh nafsu nafsunan nafsul ammaratu bisu nafsul lawamah aya nafsul kamilah nafsul mardiyah nafsul radiyah eta hiber cara Kangjeng Nabi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa hiber pindah alam kulantaran urang mah kuari resep kana dahar alam dahar resep kena nginum alam minum resep kena awewe atuh alam tidur alam ieu bae urang wa taala mun geus eueuh karesep minimal 50% bae kurang karesep terhadap duniawi hampang awak dibawa ibadahna hampang nyelecep bae sebab perasaan geus atuh diatur cara daharna ulah barang haram barang subhat ulah asal ngeunah bae barang minumna gitu keneh pakaian gitu keneh geus lamun hayang ngeunaheun ibadah hiji duit pamere ti pamarentah ulah didahar kiai bae mah nu lain kiai mah sabodo ka neraka ge tuh BHS dumenang di pamarentah ulah mun hayang ngeunah cenah haram kieu ulah nyaritakeun haram ulah ya tuh kudu puguh dalilna dengekeun ku dengkul sia ngajina dik dipagahan sia menorolang bae moal bisa-bisa tuh tolol parangsan henteu cenah hayang nyaho dalilna geus teu kudu bake dalil capek dalil capek kiai nu sok ngadalil bae tilok us-us salatna kiai nu sok kajumaen dulal dalil bae kukula mah tilok diladenan kudung-kudung jamu-jamu mah gedeng-gedeng jamu-jamu ji cak nya pasaran meureun ha ini mah mun hayang nyaho tah kos kitu ulah didahar ulah nyaritakeun haram ulah da pamarentah ge kuari aya nu hebat
nyanda diuk di pemerintahan tapi tilok ngadahar duit di negara aya boleh bejakeun kuari aya nyana diuk da di pemerintahan ngorak keneh mangani tapi tilok ngadahar duit pemerintah baju nage menang sorangan we kadeul bersinar sangkilang diuk di pemerintah nyana mah dek ngatur-ngatur negara ayo urang anu teu ngatur negara endahan mentaan bae je eta teh mah goblok bin tolol bin bolon kiai deui teh aya deui kuarege kiai ya Allah ya Rabb ieu mah lamun aya geuna lah cenah kiai moal wakayan geuna anu sabaraha sia eta nafsu hiber gambaran hiber Kangjeng Isra Mi'raj urang hiber perasaan kage ka Gusti Allah tah eta di bulan Rajab syahrullah urang ngabersihan nafsu carana kiai kumaha lah puasa ulah datang ka sabulan puasa Rajab mah beusi saliru jeung Ramadan ulah sabaraha poe kiai 27 poe atawa 35 poe tidak milih ulah sok loba ngomong sia endek atuh henteu ngomong mah ngocopra 27 poe atawa 35 dek milih mana tah awas ya mun teu burut ya ya Allah ya Rabb nya jadi ulah sabulan sebab beusi saliru jeung puasa Ramadan 27 bae atawa liwat 30 mangga kumaha urang dek milihna bae mangga ulah aya unsurna geus bae niat puasa sunah ngabersihan nafsu beres sugan we urang di bulan Rajab bisa malare raj kabeh Mi'raj naik maksudna Isra mah lempang teu penting aya Mi'raj mah naik geus urang lamun geus puasa mah sugan unggal penting bisa naik siapa juga halal arti beheran mah Mi'raj ngaranna tah aduh kiai cenah atuh aing ngaran 27 mapan gua mah sibuk ya gua mah grepan usaha waduh atuh kudu puasa mah ridho Allah hayang tapi pan ieu lalakonna atuh kula mah pan di pasar aya ridho Allah mah atuh hayang ulah 27 cukup 20 hiji bae tah deres tah 20 hiji waduh keneh asana cenah kiai 20 hiji mah pantau mah bawa tuh kudu santri ustad kiai 20 hiji mah tuh kula mah pan bawa tuh mangkaning kan ka toko kadang-kadang ka tuh lah tuh ngaran-ngaran ngantor nah ieu mah teu kuat asal 20 hiji mah geus atuh turun sia ulah 20 hiji 15 poe ujungna moal puasa ya budak ya ujungna moal puasa ya budak ya tanya waduh deh kan waduh ya itu kan bener asalnya cenah 15 somol kuat kiai kesibukan Masya Allah ngaran-ngaran lah tuh korek-korek cok pada ieu teh usaha beureun pamajikan di imah jeung keluarga usaha tuh kieu capek kula mah tah ulah 15 sebagai ulah tuh 9 turun ujungna moal 5 budak ya masih waduh kene waduh kiai 9 mah atuh teh mah beuh ulah atuh kiu-kiu pan mah kiai cenah waduh ulah 9 cenah tuh kiai geus atuh 7 minggu berarti sia tah
masih waduh keneh beuh cenah kiai kula kan ngojek lah atuh aya minggu mah teh geus jang sia mah 3 poe tah 3 poe bangga sedang Salasa Rebo Kemis bisa kena cenah kiai ku tuh kan siapa ieu budak ujung mah moal nggak satu jang siapa ku sibuk-sibukna sapoe we poe Salasa tah deres kiai lamun setengah poe bisa tah setengah poe Masya Allah ieu mah budak pohara amat sih tah jadi minimal matu sapoe sakuatna ngan kanu karolot kula mah kanu karolot besi teu kapanggih di jeung bulan Rajab kanu kolot nu umurna geus 60 70 80 na ieu mah nu kolot besi teu kapanggih di jeung bulan Rajab wayahna kuatkeun datang ka 27 jang nu kolot bae nu kolot besi teu kapanggih di jeung bulan Rajab besi panasaran 27 poe jang nu ngora mumpung ngora ulah diliwatkeun kesempatan mumpung ngora keneh mujuna keur gagah nah ieu 27 poe nu ngora 50 40 tahun 30 tahun eta ngaranna ngora nu pemuda keneh mumpung masih keneh ngora muda mimitian geura ibadah ka Gusti Allah paling hebat sabun qalbuhu mu'allaqun bil masajid budak ngora anu hatena nyantel ka masjid budak ngora sabun budak ngora anu selalu ibadah ka Gusti Allah cacakan ngora keneh geus bisa ibadah ka Gusti Allah anu bakal yuzilluhumullahu yauma la zilla illa zilluh sab'atun yuzilluhumullahu yauma la zilla illa zilluh 7 golongan manusia nu bakal ditiungan ku tiung Allah aras jaga di yaumul kiamah al imamul adil salah sahijina budak ngora anu bisa ibadah ka Gusti Allah cacakan ngora keneh geus daek ibadah geus teh mah maot bakal ditiungan ku aras Allah. Ya Allah ya Rabbi ulah haji urang aing mah ngora keneh lah saja mengkolot bae lain kitu ayo berpacu dalam melodi urang melodi nah itu majaz ibadah berpacu urang dalam ibadah ka Gusti Allah nu kolot besi teu kapanggih deui jeung Rajab ngora keneh mumpung gagah budak ngora mimitian gerage ka Gusti Allah anak urang anu budak kereh ge ajak eta teh tarap ngejah mun cara ngaji mah ceng ayo urang puasa ceng Rajab kamari abah tos gaji di Cilongok ayo bah ayo puasa wow Masya Allah anak nama datang ka magrib bapak nante kecak anakna bapak munafik nih ngajak puasa saya mau puasa bapak mah kagak iya dah udah urang ulah sok ajung marah ke anak eleh ku anak marah iya deh terusin aja bapak emang dari dulu bapak mau munafik ya karib nah geus lempengkeun hate urang ngan ai puasa sunah mah kieu beda jeung puasa wajib puasa Ramadan mah paten niatna kudu peuting bae ketika kaberangan terjadi tapi puasa sunnah mah besi poho doang mah besi poho puasa sunnah mah menang misalnya urang malam Salasa geus siap dek puasa tapi teu niat
nu mantak haju teu niat saur ge henteu hudang ge jam 7. Geus ada istiqomah emang tadi. 7 ya saya na barang budak teh ya Allah boro-boro niat puasa. Jatuh subuhna ge qodoan. Ya Allah ya Rabb geus dah Allah ieu tinggal narima bebau budak babari amat ngomong. Atuh jalan lain ku Allah mah ge moal. Nang Allah bae geus meureun karunyaeun manehna ge Allah ka aing. Dibere nikmat hees aing sanajan qodoan ja aya ieu babna. Babari teh budak ngomongnya. Hasil ngaji teh dipake kos kitu bisaan teh budak teh. Ulah bae ngamuridkeun ka batur. Gas. Kuari mah tuh geus geunaheun nya mandi, salat subuh, qodoan. Barang dia dulu jam 8 can ngadarna naon ieu mah? Can ngadarna je tanggal 1 Rajab geus aing mah puasa. Jam 8 niat teu salah. Niat kaula puasa sing iki dina tanggal 1 Rajab. Abeh teu kahartieun ku pamajikan karena naonan geus mah urusan jeung Allah make bahasa Jawa aing. Niat kaula puasa Rajab dina poe ieu jadi geus niat jam 8 jam 9 salah. 10 masalah asal can ngadarna naon. Jadi babari puasa sunah. Tapi lamun kieu mah ya isuk kurang. Heuh geus aya nu mawakeun wuduk masyaallah. Poe mah poe caritan. Langsung ngawuduk. Bahkan aya kupat disikat deui. Wuduk di dahar kupat disikat beres teh. Ngopi ngarokok deui set. Barang geus beres ngarokok teh tah neuleuh jamnya na jam 9. Masyaallah. Horeng tanggal 1 Rajab. Geus aing geus niat puasa ku. Puasa teh geus jebeg goblok tah batu. Atuh babari puasa kos kitu mah sataun ge kuat. Puasa kos kitu sataun kuat tah batu ya Allah ya Rabb. Temenan, ieu mah ngan sakadar mepelingan ya, geus raho padahal. Bisi poho puasa sunah mah ulah bingung-bingung maksudna encan barang dahar mah. Oh, urang jam 9 encan ngadarna niat. Encan niat puasa. Puasa naon Senin Kamis. Urang lantaran buru-buru bae isuk-isuk ke pabrik. Tidak lagi jam 7 jam 8 berangkat ka can ngadarna naon poe Senin geus niat puasa. Beres, masyaallah babari. Puasa sunah mah babari. Urang ti penting niat puasa Rajab. Niat kaula puasa isuk dina bulan Rajab sunah. Puasa kajadian hari jam 11 lapar ngagoreng sangu apa puasa sunah ieu loba teh nu ngaieuhkeun puasa sunah geus kadituna asal geus ngaieuhkeun sunah bae kadituna ge bakal loba ieuh-ieuhan lah kos kitu ieu lah kos kitu ieu henteu nganggap mutiara pan urang teh nu mantak hajum hebat ge nganggap aya jelema make batu cincin teh ieu rubi tapi teu nganggap teu bagus. Ieu keur carita hiasan, tapi aya jelema make batu sintetis. Menang meuli di mingguan 500 perak ngahutang. Tapi digosokan menganggapnya karena batu ieu hebat. Wah. Ku batur disebut itu mah batu ulah digosokkan sintetis kaji aing mah resep. Pokona aing mah resep batu ieu warnana ieu masyaallah. Pan eta mah jabeureum sarua jeung bibir pamajikan aing. Nantak aing kagagas ieu neuleuh batu ieu sarua jeung neuleuh bibir pamajikan aing. Emang aya keneh? Oh pugu ninggalkeun aing pamajikan. Nah ieu geus tinggal bibirna we di dieu geus. Kagagas aing ieu tah. Jadi nganggap, kurang teh nganggap tah eta keur carita hiasan ku anggapan. Nu mantap ku wiridan ya urang.
wiridan urang teh wiridan hebat zikir tapi teu nganggap moal jadi wiridan sholawat teu nganggap moal jadi wiridan lah sapira subhanallah tapi nganggap ka wiridan ieu maha suci Allah ieu mah pohara ieu mah jimat ieu mah wiridan ya Allah subhanallah subhanallah nganggap ka wiridan eta moal kebal ka rasa geura tergantung anggapan sebenarnya. Ge, urang nu mantak teu hudang di peuting tahajud teu nganggap hebat kan? Nu mantak urang peuting teu hudang hajud tahajud teu nganggap hebat kan ka tahajud bener kan? Bener kan? Ngomong sia. Teu nganggap hebat atuh. Ya lamun nganggap hebat masa kumaha urang deuk apel ka pamajikan ka calon pamajikan. Beuh. Ngistrikan lagi 7 kali datang ke batur lamun aya nu ka dieu teh raheut hebat-hebatna seukeut eta kan nganggap urang teh nganggap tergantung anggapan jelema nu mantakna saupna hararebat norikohna hebat anggapanana hebat nganggapna tah ieu urang teh can bisa nganggap urang nu mantak ngaji teh hebat sapinah teh di mingguankeun kok jadi hebat anggapanana mutiara wajibna nu gede Fatul Wahab tapi teu pati nganggap malehna naonna nganggap ieu teh tergantung anggapan urang nah nu mantak urang lamun teu nganggap ka tahajud teu nganggap hebat atuh moal tahajud tapi lamun urang udang masyaallah beuh ti peuting ieu seluruh wali-wali Allah hararuda solihin hararuda ngeuntinya howe aing bahkan sok nonton TV ge hudang peuting nu WA-an ge hudang tarolol goblok tong ya kan anggapan urang ieu mah lain kadinya bu para ahli Allah mah peuting teh hararuda aing teh meureunan dihijikeun jeung ahli Allah batur mah nganggap tahajud teh hebat aing geus nganggap tahajud teh hebat mulai urang kacai tiris tapi nganggap tahajud hebat perang urang jeung tiris masyaallah tunduh tahajud hebat kajeun ku aing di perangan kulantaran teu nganggap hebat ka tahajud tiris atuh henteu nya tunduh ngandahan hees deui lamun nganggap tahajud teh hebat moal tunduh atuh urang teh sarengan ge saparapat jam haju diajak apel awewena teh daekeun ka urang geulis anak jin atuh geulis anak jin urang moal tunduh ngarepan awe geulis nganggap urang teh tah ieu ge sarua lamun urang nganggap dina bulan Rajab puasa Rajab teh hebat geus apapun yang terjadi enggak aing mah semua besi teu kaburu besi teh datang deui aing ka Rajab aing puasa bae cakolot das mun puasa bae aja gua kumaha ge ieu kudu dianggap hebat ya tuh cek nu ngora teh aing mumpung ngora kana gede keneh ye pengen pake puasa tuh cek pemuda keneh ye budak ngora anu geus bisa ibadah ka Gusti Allah ieu hebat aing geus mah budak leutik dah aing rek puasa lah mumpung leutik keneh aing rek belajar teu teu puasa kan kabeh ngomong mah dibuktina wallahu a'lam coba gengke we salasa asal keluar berarti imah bangun leuleus sore di kamar mah geus ngarokok goblok tuh budak aya nu nipu diri tolol tah ieu puasa Rajab sunnah ngabersihan jangan bersihan nafsu urang nu mentak baba ada belajar zikir mah gampang disahabae bisa tapi guruna teu meunang anu teu mursyid bedana zikir thariqah mah kudu nu mursyid hese lain padu urang geus ijazah juga geus bisa rarasaan urang ngaijazahkeun ka batur teu sah cilaka ieu mah bahayana thariqah mah cilaka lantaran engke takabur asa aing jadi guru asa aing hebat
Batasanana kumaha? Batasanana geus bisa ngageser ke nafsu. Mun neuleu awewe urang ngerenyet keneh berarti masih jelema biasa. Lamun neuleu dunia masih keneh hayang urang masih keneh biasa. Al qalbu lahul iqbal wal idbar. Qalbu eta ngabogaan madep jeung mundur. Badep ketika maksiat, mundur ketika taat. Eta biasa. Qalbu urang teh mun menghadapi maksiat-maksiat mah madep, tapi menghadapi ibadah mundur. Eta aslina qalbu. Ketika ku urang diopen, diurus nafsuna, engke bakal dibalik madep ibadah embung maksiat. Sanggeus madep kitu encan wajar jadi guru. Torikoh mah jadi guru encan sakitu. Geus madep kuari ka Allah tapi encan boga rasa encan tak kuari geus madep ka Allah maksiat geus embung dibalik nu tadi kuari mah iqbalna ka Allah idbar kana maksiat embung bae maksiat teh embung bae maksiat teh datang ka embung boga TV lain ku diharamkeun embung bae embung boga HP lain urusan haram embung bae lamun masih kene urusanana haram bakal jadi fitnah cara aspek jadi fitnah ieu mah henteu bae embung bae neuleu awewe teh henteu capek neuleu awewe teh urang embung neuleu teh teu capek pan ari dina syariat mangke bakalna capek ai ku urang dideuleukeun ieu haram ai teu dideuleukeun ieu mubazir cak Haji Pudoli tah mah ceramah cukup gitu kayak mubadiran segala nah iya lain capek tapi masih kene masih diganjar lah berpaling diganjar ngan geus lewat tidinya lewat teu capek neuleu awewe teh sakadeurna mah dideuleukeun berarti tersepi biasa bae dalemkeun dunia dibere geus tersep ku Allah dibere tersep tak eta teh geus mulai teu kaharti kan sebab urangna raresep jeung encan pernah ngopenan nah engke dibere teresep neuleu dunia teh terus ijid mulai teh dibere rasa tet lamun geus dibere rasa eta karak meunang jadi mursyid silakan ngagurukeun cirina aya 3 cirina nu mandak aya jelema ngaijazah-ijazahkeun zikir kan aya cirina. Nah siapa? Oh, encan kapanggih cirina. Teu meun. Aya minimal 3 ngan meureun bejakeun mah. Minimal 3 aya cirina nu jadi teh ya. Kemun tatangkalan ge jadi sirungan kembangan buahan kan kadeuleu ku mata. Eta ge kadeuleu ge bakalna cirina eta zikirna jadi iya A B C. Lamun encan budak ngaijazahkeun zikir bari encan aya ciri jadina sasar bakal mementak zikir mah zikir tapi sasar lamun geus atas nama toriko kecuali zikir biasa mangga bae bebas sama zikir mah kumaha bagus kudu malah ngan lamun geus asup ka golongan toriko lain deui engke zikirna sebab eta mah urusanana ndek ninggalkeun 4 perkara 1 dunia 2 makhluk 3 nafsu 4 setan engke setan bisa kadeuleu ku ahli thariqah setan bisa kadeuleu biasa ngarupa polisi ngarupa tentara ngarupa kiai ngarupa pedagang bahkan setan mah yajri majrodam ngahiji ngaji pendi jadi bae rupana nyana padahal setan asup ka jero asup ka jero setan ya Allah ya Rabb geus ngarupa kiai setan teh kan kadeuleu engke mantap setan teh sieun ku ahli zikir mah kaluar nyana keluar lompat sieun aya sieun mantap ditonjok ku Imam Syafi'i ceh buta setan tondok ku Abi Yazid al-Bistami pecak setan nah nyahuan Sultan Abdul Qadir diome setan teh
Oh, ku Kangjeng Nabi mah pan di talian, setan teh di talian kapan? Dina Bukhari, dina tihang setan di talian. Mun cek Kangjeng Nabi lamun teu sieun ngaleuwihan, kitu Kangjeng Nabi Sulaiman teh pan ngadoa. Moal aya anu ngaleuwihan kal, cek Kangjeng Nabi moal dilepaskeun di setan teh di talian. Jadi kadeuleu setan teh. Nah, eta lamun jadi dia wajar jadi guru thariqah babari zikir mah ulah atas nama thariqah cika berthariqah kudu aya ciri tilu minimal hiji di antara tilu. Nah ieu urang ngabersihan batin puasa ngabersihan nafsu puasa bulan Rajab tanggal hijina poe Salasa. Nah mulayan 27 cenah kuat kene liwatkeun 30 hiji 32 30 cenah kula mah deuk disambungkeun bae jeung Ramadan eueuh masalah tadi itu ngomong doang ieu aduh nah urang ke puasa tak ke bulan Rajab puasa ye urang di tengah imah lepet aya lontong aya gitu kan gorengan aya misal nu aya ieu mah atawa nu dagang aya duit boga eta perang ngaranna ta urang duit boga urangna hayang waduh capek orang puasa Masya Allah age keur leutik bayar rangginang cokot tah kadinyakeun deui puasa budak leutik mah kos kitu aya anu henteu di daharangan diambean seni aya geura magrib bae eta budak keur perang eta keur perang tah aya tukang angon mah pan lain nya nama tukang angon mah silem kadeleuna mah silem orenganan lek beres tukang angon tah mah nipu diri. Nah ieu urang niat puasa babarengan poe Salasa Rajab sunnah supaya bersih nafsu urang batin urang Kangjeng Nabi dihiberkeun cek ngomong sompral mah di bulan Rajab atuh aing geus sugan bae hiber gitu kan oh menang ke kemunan Salasa Rebo Kamis buplak aya nu ragag di dipan pemajikan kaget kunaon Kak waduh Mi'raj teu kuat ragag kakak ieu waduh ya Allah ya Rabb nah ieu mah geus moal nyaritakeun ganjaranna nya ganjaran naon ngaranna puasa no kahiji hari kadua hari aya ganjaran ngan kajen teu dicaritakeun geus jangan sering ieu mah urang niatan ngazaman poe Salasa tanggal hiji Rajab anu keur teu head bagi laki-laki nu teu head maksudnya kieu berarti lamun engke poe Salasa teu puasa berarti naon tah desese ji keur head emang itu bae goblok sieun nyebut head ka aing teu puasa nah sakuat da urang tapi kan dan kekuatan orang nu Allah geus penta ka Allah ya Rabb abdi teh dek ngabakti ka Gusti tanagana ti Gusti bere abdi kakuatan Gusti abdina nu Gusti kuat Gusti titah ka Gusti abdi rek ka Gusti hayang ridho Gusti melalui puasa Kiai salian ti puasa naon oh naon maca sholawat menangkeun 4444 sapoena aduh cenah ge tetep kaburu ka mamana atuh emang sia mah ka mamana henteu sholawat henteu
ulah sapoe tuh saminggu 4.440 asana cenah kieu bol kuat sabulan atuh 27 poe barengan ku sholawat 4.444 cenah loba teuing atuh kiai teh mah geus 444 asal loba teuing cenah 444 dia cenah 44 ti asal cenah loba opat kampak ya nawar sia teh opak ya kampak ya katarang sia goblok ya dasar dia moal meureun tah baca sholawat ya eueuh anu leuwih hebat wiridan eta tibatan maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam geus simpulna tanggal hiji Rajabna menurut hisab qotnya Sulam Munairen poe Salasa urangna ngalaksanakeun puasa 27 poe lamun kuat jeung sakuatna wiridna adalah maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pentingna ulah loba teuing sare sakitu we gua bacana kieu lamun penting teh sare beurang hees atuh teh ngaranna ojol waktu ojol waktu teh mah dendam ongkos urang puasa ieu kuari ai bukana teh manis aya teh pahit aya kopi aya susu aya eta mah ngaranna lain puasa dendam segala rupa aya tah ulah biasa we waya bukana biasa bae ulah sok segala aya 5 gelas incu datang ke awas jangan dekat-dekat ini punya kakek semua incu teu beunang datang incu sono ada emak lu sono mama lu sono ini mah punya kakek semua kakek segini kurang tolong sama emak bawain lagi satu lagi ya hei aki-aki goblok insyaallah karim datang ke Incu lagi ngadoakeun kapan matinya kakek ya hai pelit-pelit tak ka Incu datang ka didoakeun kapan matinya ya kita teluh aja yuk Masya Allah. Nah, ialah bulan Rajab sakadar nepelingan supaya urang naon gitu ngaranna gairah. Horeganannya. Di mana tuh urang? Jamual henteu pasti menghadap ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau banul kalbu wasaid Zain boga anjing lacak Ki Zaid dikencarkeun ceki Zaid hei Bopi kejar kijang Bopi nyilet kijang mobil apa kijang kamu macam-macam aja aduh sial si Bopi kuat kan nyilet gitu aduh. Nah Bopi kejar dikejar kok jana bismillahirrahmanirrahim ayo hilang tidak penglihatan karena mengejar kijang untuk diterkam geus sajam bae 2 jam 3 jam keneh bae je isi Bopi ke mana ya ganti ngaran bae ku kitu si Pepen je jadi karari ya si Bopi maksudna kurang giat amat di budak balik ya kudu ganti ngaran kan dukun makan kos gitu asal gering bae ganti ngaran atuh dagang teu maju-maju ganti ngaran puru kurang modal endahan ngaran jadi sasaran tolol da dukunnya aduh kenapa ini
aduh saya dagang nggak maju-maju katanya. Woi mah tuh harus ganti nama cek dukun, ganti ngaran. Kerisa ngaran ieu. Ngaran kula ieu adalah kerti bapak mah. Alhamdulillah Marta. Oh nya. Marta sia ngaran. Heeh. Kulantaran ieu dagang sia haju teu hebat. Mundur bae ganti Bakrun atuh ganti Bakrun Masya Allah kuliah kuari dagangna alhamdulillah maju dagang martabak ngan geringan bae jadi kuari geringan bae datang deui ka dukun ikeur ieu mah ngaran Marta dagang teh mundur bae barang ganti ngaran Bakrun tah kuari kurang mang Bakrun dagang martabak maju ngan geringan bae hitung-hitung dah hijikeun jadi kurang martabak Bakrun jadi kuari ngaranna martabak Bakrun alhamdulillah dagang na maju dagang martabak geringan teh ngan moal kebal pae tah dukun da pagaweanana sial tah dukun Iba Popi. Nah, kejar set 2 jam, 3 jam, 4 jam encan aya kene bae. Ya. Kemana ieu si Popi? Eueuh. Ya ot. Atuh ki Z tandang kaleuweung dula deuleu bareng kapanggih-panggih sore aya kijangna geus pae. Deja iya oregana paeh kijang tah ikan jadi masalah andai kata aya anjing pelacak ku kizaya dikencarkeun titah moro kijang aiheg ieu anjingna eueuh kijangna ge eueuh walau gobaanhul kalbu lamun anjing tukang morok nu dikencarkeun ku kisaen eueuh teh jeung kijang-kijangna eueuh 5 jam genep jam eueuh sampai ka sore eueuh bae barang diteang teh kaleuweung kapanggih summa wajadahu mayitan kapanggih kijangna pae tak ieu statusna haram apa halal lain dibawa ku anjing kan ai moro mah benang dibawa kan dijingjing baik hirup atau pae dibawa itu diseret dibawa anjingna balik ku urang diteang kaleuweung aya kijangna ngan pae statusna haram apa halal. Masya Allah karim tuh walau gobanul kalbu wasyid lamun ti pandangan mata kizaid anjing jeung kijangna sebagai borwanana aiheg cuma wajadahu maitan kapanggih teh paeh si kijang nu diborona aruma hukumna haram sebab aya kemungkinan hiji nu mandak diharamkeun teh aya kemungkinan mungkin paehna lain ku anjing boroan hiji aya kemungkinan penuh sejen tambah paeh. Nomor kedua ya kemungkinan teh ieu bisa bae ngadu jeung anjing kemudian bisa kadatangan deui ku hewan-hewan anu sejen atawa mantas ngadu jeung anjing diboro boga kekuatan nyana hajunya lompat nabrak tangkal kayu berarti payahna ku sebab nabrak tangkal kayu sababaraha kemungkinan geus kulantaran aya sababaraha kemungkinan geus diputus haram hukumna beres geus ulah hese haram
lamun aya pasalaki leungit pamajikan biasana salaki teu balik ai ieu mah 3 poe teu balik ieu kan pelacak sarua bae ieu kudu diperhitungkeun ieu teu balik 3 poe ka mana ieu sing hade ieu tah ai lalaki onam teu balik teh wajar salaki teu balik ka imah sapoe 2 poe 3 poe wajar ieu mah awewe salakina nungguan di imahnya nana balik nah sapoe 2 poe 3 poe tah ieu kan kudu dilacak ieu aya sababaraha kemungkinan waduh awewe teu balik masyaallah taliti ternyata horenganan bener nyana pernah main di hotel atau di babawa nyana teh kitu ku cocodo dan lain-lain sebagainya eta tinggal diperhitungkeun tah lamun anu leungit eta teh kudu diperhitungkeun sebab ieu hewan boroan leungit aya sababaraha kaihtimalan kemungkinan nu jelas haram eta lamun memeh diterkam dilaheutan wa in jaraha wa goba lamun teh ama anjing dilepaskeun titah moro kemudian anjing tersebut lepas saja moro begitu moro menerkam sanggeusna menerkam geus kanyawan terkamanana mah tapi haju kuari leungit sajam 2 jam 3 jam 4 jam 5 jam sore kurang ditean dari itu summa wajadahum maitan barang kapanggih tetep paeh statusna tetep bae harum haram fil azhar nurutkeun kaul azhar sebab sarua eta ge sanajan geus diterkam lantaran teu langsung dibawa ieu aya sababaraha kemungkinan anu kaluar ti aturan boboroan anak itu diihtimalkeun dipanteskeun kana paehna lain hasil daripada boroa mantap hukumna haram bisunan ya Abi-Daud wa ghairihi biturukin hasanah di hadis Adi bin Hatim gola qultu ya Rasulullah cek hiji sahabat Kanjeng Rasul inna ahlu saidin abdi mah tukang moro pada malam Nabi teh moro di leuweung wa idza ahadana yarmi sayd tajibu anhu lailatain wassalas salah saiji di antara kami teh aya nu moro ka leuweung haju leungit boroanana anjing boro-morona 2 peting sampai 3 peting leungit we paya jidu maitan barang kapanggih pae aya nu diborona kumaha eta ya Rasulullah nya kumaha eta teh cek Kanjeng Rasul idza wajadta fihi athara sahmika wa lam yakun atharu sab'in wa alimta anna sahmaka qatalahu fakul di mana kapanggih hewan pas urut panah mun dipanah teh tanda-tanda anu sejen nyaho anjeun teh bahwa ieu paehna teh ku panah silakeun tamah tetapi ketika aya tanda-tanda urut nu sejena jeung lamun diboro ku anjing aya kemungkinan paehna lantaran leungit sapeuting 2 peuting lain ku anjing eta mah ceuk Kanjeng Nabi kudu diperhatikeun sebab
eta henteu asli. Nah jadi lamun memang ieu asli salah, tapi lamun teu asli ulah mantap fikih ijtihad geus bae. Lamun ngencarkeun anjing pake moro aju leungit anjing paranti morona lacakna jeung borwanana leungit datang ka sore atau sapeting atau 2 peting atau 3 peting kapanggih paeh masih haram sebab lah aya sabaraha kemungkinan paslun wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Musa al-Ash'ari riwayatkeun ingsun saking Ki Abi Musa al-Ash'ari wa Mu'adzin lan Ki Mu'adz radhiyallahu anhuma muga-muga nilar bendu safa Allah anhuma saking karone Abi Musa lan Mu'adz anna nabiyya ing satuhune kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Waalaikum ucap ya kangjeng Nabi lahuma kadue karone Abi Musa lan Mu'adz bae urang mangadengekeun ucapan kangjeng Nabi. Biasa mah urang ngadengekeun ucapan teh di televisi ucapan-ucapan bangsa genderuwo bangsa momonon urang kuariwa ngadengekeun ucapan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngucap ing lafaz la ta'khudhu fi shadaqati aja ngalap sira kabeh ing dalam sedekah illa min hadhil asnafil arba'ah angin saking ikilah iki tegese pirang-pirang pantakan papat teu sakabehna nu kudu dikaluarkeun zakat aya aturan-aturanana opat nu kudu dikaluarkeun zakat dangder mah teu kudu hui teu kudu suweg teu kudu bangsa gitu kumbili teu kudu kacang anu azok dicai teh anu aya cucukan naon ngaranna jaruju tuh dasar orang lembur atunya orang lembur sama ngahiji jeung talipu kadenya pastinya masuk ngarahar eceng ya emang banget kota jeung lembur kan kadele banget kota malunyu bagus kota ngaranna makanan akan makanan kota lembur mah ya tak gitu kos jaruju bae gitu Asyairi suwiji kacang syair wal hintoti lan gandrung wazabibi lan anggur wa tamari lan korma. Jadi ulah dicokot sodakohna ulah di zakatan teu kudu kecuali opat hiji kacang syair di Mekah nuku urang sok dibeli 2 gandrung di urang gandrung keur urang leutik mah aya melak gadung sapira di galon doang itu ngebon humakeun teh di India gandum Pakistan gandum nomor katilu zabib anggur di urang nu ngebon anggur nomor kaopat korma di urang mah jadi tanggal korma teu buahan sebab korma mah kudu dikawinkeun nyana memual buahan lamun teu dikawinkeun berarti kan aya ngalamar heula ya biasa ngawinkeun korma jadi nyadawa kudu dikawinkeun mantap Kangjeng
begitu liwat cakangjeng hari ente kernaon kula keur ngawinkeun korma kawinkeun teh ieu Kangjeng Nabi wayah buahan mah buahan bae ayeuna bae teu henteu atuh ternyata setahun eta teu buahan Kangjeng balik deui ka dinya yana aya di dinya ente keur naon ieu neuk dikawinkeun keur ieu pancak tuan ulah dikawinkeun wayah buahan mah buahan wayah teu henteu ternyata teu buahan oh cek Kangjeng emang kudu dikawinkeun kumaha cara ngawinkeunna bejakeun kieu cara ngawinkeun ieu korma mah nah eta anu paranti buahna teh naon ngaranna mun di kalapa mah manggaranana waktu leutik nah ieu disuit terus begitu oh cak Kangjeng Nabi mun teu kitu geus jadi adat tilok buah ai kitu mah antum a'lamu bi umuri dunyakum ente urusan dunia leuwih nyaho geus atuh laksanakeun tuh jadi urusan dunia dipersilakeun ka urang misalna nyieun lawang atuh ka urang teh mah teu kudu kumaha coba dina hadisna nyieun lawang serutanana kumaha teu kudu urusan urang tawa antum a'lamu bi umuri dunyakum tuh urusan ngengselanana teman dek 2 dek 3 dek 4 oh dina hadisna urusan dunia teh mah ai hayang tara ngajeblak hiji atuh ai hayang kuat atuh 2 3 eta antum alamu bi umuri dunyakum urusan dunia cara-carana mangga teh mah urusana dipasrahkeun ka urang sebab Kangjeng moal apaleun soal ngawuluku banyak lihat cara ngawulukuna emang kumaha gitu ngawuluku lanjamna cara ngalanjamanana cara kitu masangkeunana lamun tanggah teuing eta teh moal meunangan kana taneuh jeung bisa kena dengkul sapi eta lamun tangga teuing tungkul teuing eta berat mebas deui moal beres moal katarik jadi kudu sedeng endek masangna singkalan sabaraha nah eta urusanana urusan petani singkalan sabaraha senti endek asumna eta kan diatur ku petani ye nah eta ngagulak-gilekeunana walukuna jeung naon karena mun sapina atau mundingna nah eta mah mun neangan urang di hadis moal manggih di Bukhari di Muslim moal manggih di Sunan Nabi Daud Sunan Nasai moal aya eta mah tanyakeunlah ka urang panglembur-lemburna ya Haji Pendi urang lembur mah deui nya nama kampungna ge kampungna jasa eta urusan kos itu tanyakeunlah ka ahlina eta timbul antum a'lamu bi umuri dunyakum oh cak Kangjeng bener-bener gitu masuk atuh dek dikawinkeun mangga bae tah mah urusanana urusan dunia tuh makanan nu kudu dizakatan teh horenganan kacang syair gandrung gitu anggur korma adapun eta mah bangsa kitu dangdeur ui butun ketela anu di jalan teh nu sok dijualan hui naon garang-garangna hui Cilembu teh eta teh jalan Bandung Garut didinya aya lembur ngaranna belah katuhu bunti diekeun belah kenca ngaranna Kampung Cilembu saya mah lembu bete nyaho kan eta boga kaistimewaan taneuh Cilembu mah lamun dipelakan hui amisna luar biasa ngamadu eta teh ngan sakadar Kampung Cilembu doang jadi geus kaluar ti Cilembu mah sanajan hui na eta keneh dipelak atuh ganti ku ari mah sanajan bibit Cilembu dipelak kurang ku ari di pondok atuh jadi hui pondok teu jadi Cilembu moal ngamadu moal mantak ombalaya ta Cilembu bohong
atuh bohong lantaran Cilembu mangan salebur Cilembuna lamun kurang Cilembu eta dipasak di sayur kan di Garut mata meuli hui Cilembu di sayur amisna luar biasa namun jangan mah ulah dibelem nah digarang get keluar cai asal geus keluar cai ngamadu coba hui pasilian hui urang atau teu bisa sanajan nyokot bibit da di Cilembu nah mata terkenal lah Cilembu nah kos jeruk Garut untuk sagarut dua eta teh nu hebat hiji nu ngaran keistimewaan jeruk Garut nah antara Cibatu gitu Garut aya sadang didinya aya pasar naon Garut Mas Bendi pasar pan geus diajak sababaraha kali coba betanya hotan teu tuh dasar jenama bodoh teh terus bae tidak pinter-pinter diajak we teh jauh ka pasar eta acan geus liwat deui ge teh jauh bae geus masyaallah eta pasar ngaranna pasar Wanaraja nah di pasar Wanaraja kabelah di nah eta daerah dinyalah nomor kahiji jeruk Garut nomor kedua jeruk Garut tuh paling hebat tuh kaditu nu tiis teh nu keri urang kaditu teh nu tiis teh mun ngising isuk-isuk mung ngisang urang ku tiris-tiris dah lah cek dina salat lain salat moal wa malakan ke belor nya tilok ngisang meper we geus tiris nya okos pare Cianjur ieu mun teu pernah masantren atau cicing di ditu naliti atuh teh nyaho urang mah Cianjur we sakabupaten Cianjur taneuh nu paling hebat Bagolo Cianjur ta eta teh Pandanwangi Cianjur eta teh gentur sakikituna we sagentur ta eta nu paling nomor hiji sakabupaten geus diplak di mana Cianjur bandingkeun jeung nu daerah gentur eta urang mun ka gentur pasawahan ta kiri kanan eta Cianjur asli kayak gitu baru belah ditu mah tuh biasa Cianjur bae kasengitan kapelenan na eta nu paling hebat eta kos cabe Kabupaten Tangerang teh paling istimewa cabena sa Indonesia paling bagus adalah Kabupaten Tangerang henteu sakabehna Tangerang nu panghebatna Cilongok jadawa sok aju pajar ngabohong tanyakeun atuh ka petani ya Allah lamun datang pertrekan di mana ya Jawa Timur minggir Jawa Tengah mana Lampung minggir iya mana ya Bandung minggir heula ieu cabe di mana keur usim cabe Tangerang nah Tangerang na mana Tangerang na Cikupa minggir Tangerang na mana ya asa Banda po pasar kemis mana Pondok minggir nah lamun ieu pasar kemis mana Sukamantri Cilongok masuk pajar bohong aing aduh tanyakeun ge ieu mah di ditu di pasar induk Jakarta baheula masyaallah asal geus aya rombongan cabe pasar kemis tapi Sukamantri Cilongok masyaallah geus nomor hiji bae eta mah geus jadi eta mah cabe teh amis aya lada aya sengit aya pokoknya serba aya nu mantap santri lamun usim cabe daharna nyambel cabe sayur cabe cocobek cabe lalap cabe wabe serba cabe santri mun peutingna mantes dahar atuh isuk-isukna moncor eta usim cabe sebab naon beneran cabe hejo na bisa pakai lalap masyaallah lamun ku urang cabe hejo teh cabe hejo pasar kemis Sukamantri Cilongok dibelem ku urang seungit cabe hejo dibelem seungit ya Allah pokona mah ditetempean ku urang tempena menang meulem masyaallah
cabe na 10 tetempe na 5 daging be 2 kilo harah hebat eta ya Allah ya Rabbi. Nah tekudu di zakatan kudu di zakatan mah 4 rupa rawahu Tabrani wal Hakim ngariwayatkeun hing hadis sapa Imam Tabrani lan Imam Hakim walid dari kutni lan ikut tetep kada Imam dari kutni an Muadzin radhiyallahu anhu saking Muad mugan dilar bener saking Muad utai lapat gol yang ngucap ya Muad lapat fa ammal qissa'u wal batigh warmanu wal qasabu faqad afa anhu Rasulullah maka napan utawi bonteng lan samangka lan dalima lan tiwu iku pangkat temen ngahampura anu saking kulun minal kisah wal batigh warman wal qasab sapa kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa isnaduhu dhaifun tasnid hadis iku kang dhaif. Anapun bonteng baik bonteng suri maupun bonteng sayur lalap samangka nu gede nu sedang nu letik dalima gede letik tiwu eta mah Kangjeng Nabi afa anhu Rasulullah ngahampura teu kudu di zakatan. Isnaduhu dhaif al-ma'na al-ijmali wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim wa amma ma yukhfadu bil idhafati lananapan utai barang kang ganjarkeun yang makalawan idhafat fanahu gaulika kumakaya umpamane ucapan sira ngucap-ngucap ing lafaz gulam Zaidin wa huwa dan utawi ma yukhfadu bil idhafat ala qismaini ku tetep ingat sareng duuman ma yuqaddaru bil lam suwiji barang kang den takdirkeun ya ma kalawan lam wa ma yuqaddaru bimin lan barang kang den takdirkeun ya ma kalawan alladzi yuqaddaru bil lam maka uti kang den takdirkeun ya ladzi kalawan lam nahu gulam Zaid iku saumpama lapan gulam Zaidin utawi kilai kepada kawan kang tetap kadua kizai alladzi yukarmun ditakdirkan gulam Zaid tai kilai ki ku gulam Zaid walladzi yuqaddaru lan utai kang den takdirkan li alladzi bimin kalawan minnahu sabu khazin yakum palapan sabu khazin wa babu sajin wa khatamu hadidin taiki laiki kudodot saking sutra lan taiki laiki lawang saking kayu jati tan taiki laiku alis saking besi wa masbah dzalika lan barang kang nyarupan ya madzalika ing mangkono kitu atamu hadidin taqaddamal kalam ala hadza itu dingin para rasa ningat tasaiki laiki kaul awal alkitab ing dalam awal kitab wallahu alam bisawab ta Allah iku kang maha uninga kalawan kebenaran wa ilaihil marji' wal ma'ab aniku tetep kada Allah utawi nggon babalik wal ma'ab tegasan nggon babalik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin dan muga ngawi rahmat sapa Allah ing atase Gusti sun sadayanya tane Kangjeng Nabi Muhammad Sayyidil Arab kang dadi kepala ning warab wal ajam lan ajam khairi man lamma wa amma kang li becik-becik wong kang jaya memimpin Yaman lan Jayaman wa amal bahrul fayat lan kang dadi biang lautan pirang kang luber aladzin tasharat min ulumihi kang narima gumlar saking pirang ilmune Kangjeng Nabi ulum syariati wal hakikat pirang ilmu syariat lan hakikat intisar suri beryad kaya narima gumelare itu kembang
mawar beryadi kalawan atawa ing dalam patamanan wa ala alihi lan ngatas pirang keluarga Kangjeng Nabi al-muntimina kang bangsa kabeh sahabat lan pirang sahabat Kangjeng Nabi al-muqtadi nabihim kang anut kabeh bihim kalawan ali sunnati sayyidil mursalin dalam sunnah gustina mursalin kabeh wasbahim lan pirang-pirang kang mengikuti mursalin wa bihim ila yaumiddi mattaba'ihim lan pirang-pirang kang anut ing mursalin maring dina kiamat ila yaumiddi teka maring dina kiamat wa qad tamama bihi alal fuad lan teman sampurna barang kang tetep kalaun maingat tasati kamula hadal maram lan sampurna pailikilakang dan sejabi ayanat rabbil ibad kalawan pitulung pangeran pirang hamba tamat wis sampurna iya anggeus kitab aya nu nanyakeun sababaraha anu sok milu ngaji endek digantina kunaon ieu encan boga rencana nyaho diteruskeun ieu ngaji nyaho eureun ieu mangke kumaha bulan Syawal bae jadi ngajina ieu tasawuf kelas tinggi mantap ke endek diaganti apa henteuna kumaha engke bae tadi aja pendek nanyakeun ngaji sabaraha kali teh ulah tatanya nek ngaji-ngaji genten teh nanya naonan atuh jasana janten ngaji gemala nu nanyakeun ka nyana mah ja kos hajatan eueuh nyana atuh terus bae jan hajat jadi teu nineng eueuh ge ya kulantaran meureun nyana asa tanggung jawab gitu meureun deuk mangmelikeun kitab mana nanyakeun ge meureun mentek jana nyaho bayang nyaho deuk mangmelikeun nyaho yang dipangmelikeun nu jelas mah insyaallah ke ku urang diganti ku kitab tetap kitab tasawuf kenaon kitab nangis aya kitab keur dideuleuan keneh nu mantap dideuleuan eta kitab teu kaharti lamun urang teu kaharti atuh teh paling ge urang gode gugut-tunggutan geus lamun urang ke ditanya kitab naon eta kitab nu teu kaharti insyaallah ke aya ieu mah nyaritakeun keaslian jurumiyah aya nu dijaerkeun ku harap aya nu dijaerkeun ku idopat ai surah nama geus kamari tentang anu dijaerkeun ku idopat nyumalendeh kanu sejen urang kabawa idopat teh aya mudhof ilaih geus eta mudhof sakosok kabawa ku mudhof ilaih aya mudhof ilaih sok kabawa ku mudhof eta mah pagawean santri warubama aksaba sanin awala kadang-kadang ngabawa ngaiktisab sanin nu kadua mudhof ilaih awalan kanu awal geus anu diitungan ku santri mah eta rubbama aksabazanin ngausan nu kadua kana awal mudhof ilaih sok ngabawa ka mudhof jadi orang mudhof ilaih teh boga pangaruh mun mudhof ilaih mulya mudhof ka bawah mulya mudhof ilaih hina mudhof ilaih hina mudhof ka bawah hina. Oh berarti urang teh babaturan kumaha nu dibaturanana babaturan jeung tukang minyak sengit ngambil sengit babaturan jeung tukang minyak tanah bau minyak tanah babaturan jeung sok ngintip urang sok ngintip sarua bae kitu aya babaturan jeung tukang maling atuh maling babaturan jeung pemerintah atau kabawa orang korupsi babaturan orang jeung wali atau orang kabawang ke urusan perwalian jadi kumaha babaturanan
nu jelas horenganan eta ulah ngabatur jeung nu boga nafsu. Mun urang ngabatur jeung nu boga nafsu urang kabawa sebab nu boga nafsu teh eta teh panyakit cinta ka makhluk, cinta ka dunia. Nafsu mah kitu bae salilana, dedelean mata urang aya watekan didorong lah ku nafsu, dedengean urang aya watek didorong lah ku nafsu, nu ngagerakeun teh kana neuleuh jeung denge eta nafsu. Nafsu eta lah ngaranna nu nyilakakeun. Entak latu jalisul mauta ulah rek babarengan jeung nu parae. Engke patamutu kulubukum milupa hate maneh. Waman al mauta sahanu parae teh ya ruhallah Nabi Aisyah Nabi Isa gola cekeng yang Nabi Isa nu parae hate arrogibuna fid dunya anu cinta dunia, al muhibbuna la anu demen kana dunia, cinta dunia mati hati. Urang hate antak dek ibadah ka Allah teh urang teh micenan heula cinta dunia eta nu sasaleh. Ai salat jeung wiridan mah babari, malah urang wiridan ge hayang dunia. Salat ge jang menghasilkeun dunia. Maca surat Waqiah. Eta teh supaya usaha maju. Maksiat eta maca maksiat. Urang maca Waqiah supaya usaha maju, urang maca surat Yusuf supaya boga kasemaran. Eta okosna mah bagus, padahal keur maksiat. Aya maca Quran maksiat. Eta gorod-gorod anu lain lillah, eta teh maksiat inda ba'dil arifin. Tapi lamun dikapikihkeun ka syariat biasa tuh henteu. Sebab naon? Itu baca Quran, sebangan di Quran teh kapan mujizat, aya hikmah. Atuh geus bae daripada urang ka Gunung Kawi. Ngabandingkeun atuh mending maca Waqiah. Iku mah kelas. Jadi bangsa kelas Haji Pendi mah emang kos gitu nya mah. Geus, emangnya mah ka neraka ge pas bae ieu. Tuh naik pesta etik nu cak urang ibadah, orang cak batur babasiat. Urang mah di kelas urang maca wadduha, maca gitu Waqiah. Jang supaya kajembaran oh masalah naik bae urang ka makom. Itu kewalian eta mah siat nokos gitu. Urang mah kuari ikhlas ibadah hayang ka sorga. Sakelas urang masih dihampurakeun. Tapi jelema anu suluk hayang deket jeung Gusti Allah satungtung di jero hati hayang sorga eta teh maksiat. Teu meunang jam urang mimiti embung ka neraka. Anak embung ka neraka hayang ka sorga ikhlas keneh ngan ikhlas kelas ecek-ecek. Ecek ketika urang naik terus ibadah teh ulah hayang ka sorga ulah embung ka neraka sebab sorga jeung neraka mata mah ciptaan Allah. Maningkan nu nyiptakeunana ka satu ka Allah geus ibadah nomor hiji geus ka Allah urusan ka surga urusan ka neraka kumaha nu bogana geus urang mah hayang ka Allah nu mantak bahasana ge ilahi lastulil firdausi eta kelas wali ilahi pangeran abdi lastulil firdausi ahla ka surga firdaus lain ahli abdi mah kasukan neraka jahim atau teu kuat eta teh akan bahasa sindir-sindir ngaranna eta atuh aya abdi mah dikasorgakeun mangga dikanarakakeun mangga ja abdi mah nu Gusti ngan kieu bahasa abdi mah ai ka sorga atuh sabenerna isin teu ahli abdi mah sebab ibadahna sakikieuna cenah dikanarakakeun abdi teu kuat ku panasna Gusti jadi atuh jakalo deuk dikamanakeun atuh kumaha Gusti bae pantesna abdi ka mana gitu kan ka neraka teu kuat ku panas ka sorga lain ahli cak Allah teh di tengah bae nya teu naon atuh di tengah ge atuh sia mah jak ka sorga lain ahli ka neraka panas di tengah bae nya batur geus ka sorga kabeh nya bebeja Gusti atuh ieu abdi di tengah bae
kadang-kadang abdi deuleu ka neraka sedih, kadang-kadang abdi deuleu ka sorga. Ieu teh bunga, ieu mah abdi mah geserkeun asal ulah deuleu ka neraka bae. Asal ulah deuleu kaadanan ku ka di ka sorgakeun mah abdi mah teu ahli. Ngan ieu mah asal ulah deuleu ka neraka bae, sebab abdi pemandangan ka neraka teh teu betah. Geus jelas abdi teu ka neraka mah ku Gusti ngan ulah deuleu bae lah heulanan. Harga geser tuh ka belah itu, geser ka belah itu tuh. Menang sababaraha bulan bebe jadi. Gusti, emang aya neraka mah geus teu kadeuleu, ngan ieu sorga teh kaambe. Rada kaambe. Gusti, maksudna kadanan aya di kasorgakeun mah ambean atuh rada deukeut. Lah tuh da di lawang pintu hek bae, pintu hek abeh kaambe gitu sorga teh jeung kadeuleu. Kadanan aya kudu di kasorgakeun mah teu pantes ya abdi mah di pintu hek bae. Atuh pintu hek geus cicing bede nya Gusti. Jecek abdi mah kagok. Atuh jak kagok sapira atuh abdi dicicing di dieu Gusti teu untung dicicing di ditu teu rugi. Ya aju Gusti mah ngasupkeun abdi ka ditu teu untung teu rugi. Eta mah atuh urusanna naon atuh kumaha Gusti bae ngan kagok bae dicicing di dieu. Kagok atuh asupkeun bae abdi bakal jero. Maksudna kajenting teu di gedong ge di pelataranana bae. Di pelataran atuh asup ka pelataran sia ulah di luar. Asup ka pelataran. Dek encan boga gedong nya encan. Kakarakeun di pelataran ada bae nya teh takos kitu. Gusti, abdi lamun ditanya boga gedong henteu. Aju cicing di dieu teh tadi jawab abdi mah di tengah-tengah. Pan eta nu isin mah Gusti keneh. Masa aya hamba Gusti cicing di sorga teu boga gedong, aya abdi olam teu kumaha, manya Allah pelit amat cenah. Wes yang ngomong kos kitu, atuh pilih Gusti ya, tuh kan kos kitu. Barang milih teh ti keur ieu bae Gusti. Aduh, Haji Pendi rewel. Ka sorga ngan pang pandeuri-pandeurina. Batur bonggus ribuan tahun nyana kakarak boga gedong. Di dieu invest teh kurang nyana. Etalah jelema ilahilas tulil firdausi ahla wala aqwa ala nari jahim fahabli taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafirul amil azimi. Nah tamat ya kita panjang cerita nanti awal nyaritakeun tentang makom-makom hal-hal jeung martabat-martabat kawalian hadaratin nabiyil mustafa al-fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wa ala alihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abi Bakar wa sayyidina Umar wa Utsman radhiyallahu anhu wa ala baqi sahabat ajma'in lahu wa sallallahu min ismail arwahi jami' masyayikhina wa ila arwahi wa ila ruhi mu'allif hadzal kitab Nabi Bakar bin Abi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ميلاد مؤلف هذا الكتاب ونسبة المسلسل كان أحمد عبد القادر بن أحمد الجواني الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن سادتنا وصحب سيدنا رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا شافيا ما يكفي مسجدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك وصلي صلاة تنجينا في النهار ولا فتقضينا بها جميعا تطهرنا بها من تبلغنا بها صالحين خيرا. اللهم اجعل وعوشل وبلغ ثواب ما قرنا من ذلك ما قرنا
صلينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أرواح جميع مشايخنا وإلى أرواح آبائنا خصوصا إلى المؤلف هذا الكتاب اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم مفرة من غبار النيران اللهم افتح لنا فتوحا عارفين وذكرنا يا الله من نسينا ذكرنا يا الله من نسينا ذكرنا يا الله من نسينا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما ويقينا الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من كل حال ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم صل وسلم على جميع الانبياء والمرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحه إياك نعبد آمين 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 اللهم يا كبير سميع يا بصير يا لطيف يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من يغفر يا دافع البلاء يا الله دافع البلاء يا دافع البلاء دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام آخر دعواهم الحمد لله